ngan pecek uing deh sudah anu nyawer ieu dengekeun ieu batan nganggur mending cara batur nyoba usaha dagang sorak goreng gejeng alus nomor 2 anu penting nama kuring nyoba moge-moge jalma paroseun kula balaku anu ngeunaheun sing papa heula panasaran meuli sorak kuring nu pas-pasan sabab loba pisan manfaatna batan meuli barang anu teu guna mangka sing datang geraboga lumayan batan katabrak beca. Hayang ngalamar ka kantoran tapi sok tara aya lowongan nu aya ge malah dikurudak komo nu keur ngamimitian nyoba usaha jual beli lebang jual batan meuli nginjem duit modal usaha teu dibere da eueuh porahna maning ge milih nemangkeun bakat najan bakat tapakat ku butuh dipatan kuring barang penta mending dagang sora bari maksa. Cita hayang jadi dokter najan nengoy da anu kotor komo amun nutik kotor kenapa heno lumayan najan letik honor lantaran tara aya bejana bapak dokter nu hirupna sangsara secara dukun anu dilembur saeutik gawe lobana nganggur mangka jadi jalma kudu pinter ngarahin teu gampang kapalinger neangan gawe pasti teu sulit komo lamun dibarengan duit. Nganggur mending cara batur nyoba usaha dagang sorak goreng gejeng alus nomor 2 anu penting nama kuring nyoba mugi-mugi jalma paroseun kula balaku anu ngeunaheun sing papa heula panasaran meuli sorak kuring nu pas-pasan sabab gede pisan manfaatna batan meuli barang nu teu guna mangka sing gancang geraboga lumayan batan katabrak beca. Tamat deui.